Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Marungkir si Ratu Sihir langsung ngabantingkeun iteu kidengna kana taneuh. Tapi marungkir jadi kerungna kageteun sabab iteukna tetela teu robah jadi naon-naon. Malah iteuk kidengna kalakah ngalayang balik deui ka marungkir. Gancang dicewa ku leungeun katuhuna marungkir. Marungkir jadi penasaran harta langsung ngagunakeun kekuatan ilmu sihir Jaya Wikrama. Bari neuteup kanu jeung lawan marungkir terus nyarita. Maneh rek ngajaknya sangka aing Wiku Sarenggi perhasikeun sia. Sim salabi merekesekeun cakual-kual ucis ilmu Jaya Wikrama. Heya! Marungkir ngagibegeun badana. Tapi jadi kageteun dewe sabab kaayaan jirimna cerobah ngajangkungan jeung ngagedean. Jero kali ngagibegeun badana kaayaan jirimna tetep terobah. Marungkir ngahuleng Mbah Buyut Wiku Sarenggi netep seukeut ka marungkir baitus nyarita. Wah, kebalawak. Lain ngagunakeun kaguatan ilmu kawas kitu ka lewek mah. Walaya pangaduhna marungkir. Ari sugan dewek derek ngagunakeun kaguatan ilmu anu hebat oi. Ari saukur kaguatan ilmu nu kitu patut mah. Kaulinan teu dewek eta mah, kaulinan teu budak. Mantong wakanganggap enceng siah Wiku Sarenggi. Hain masih keneh boga kekuatan ilmu anu hebat teu sia. Perhatikan sia. Mandah rumiang. Heya. Marungkir kahudang amarahna langsung ngagunakeun kekuatan puncak ilmu sihirna nu disebut mandah rumiang. Ngabantingkeun iteu kidengna kana taneuh. Terus ngagibegeun badana. Tapi mata kaget jeung aneh deui we pikeun marungkir mah. Sabab jirimna anger tetep terobah. Kitu deui iteu kidengna saruan terobah. Sakuluna mah iteu kidengna jadi orai sanca sagede catang kalapa. Ningali kana eta kajadian Sugarba langsung ngawangun pasangan pikeun maju babarengan. Pikeun maju narajang
harita Sugarba anu geus saegat diri rek maju narajang nyarita keur dilawan. Dewek anu bakal maju narajang sia Wiku Sarenggi dadah sakurang ajar. Sugarma anu karepna rek ngacuelat maju narajang jadi kageteun. Sabab ngadadak sapasang suku jeung sapasang leungeunna jadi teu bisa digerakeun. Mbah Buyut Wiku Sarenggi ngagerakeun leungeun katuhuna. Dampal leungeun katuhuna dikebutkeun kalabah Sugarba jeung Marungkir anu jarakna rada anggang. Kajadian saterusna tina dampal leungeun katuhu Mbah Buyut Wiku Sarenggi anu dikebutkeun kaluar geteran kakuatan anu rosa. Eta geteran kakuatan nemrag kana badana. Nemrag kana bada Sugarba jeung Marungkir ngajadikeun duanana pada ting ngacerengkang oleh abgat tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. War husyus jengkang koleap kebut jengkang koleap kedebut. Sugarba jeung Marungkir si Ratu Sihir pada rumbuh maring lemah duanana teu waka bisa ngoneal hudang sabab sakujur badana karasa nyeri. Marungkir jeung Sugarba bener-bener ngarasa kaget jeung aneh. Meh teu percaya kana kajadian anu karandapan ku maranehna duaan. Kitu deui sakabeh anu ngabandungan kana eta kajadian karageteun anu lain di kieuna. Sabab ngan saukur ku sageprakan Mbah Buyut Wiku Sarenggi geus mampu ngarubuhkeun Marungkir jeung Sugarba. Mbah Buyut Sarenggi ngareret ka lebah Bah Santet jeung Suradura terus nyarita. Wah, berawok. Ayeuna giliran ilaing duaan. Santet Dura. Hasok maju bareng sagunakeun kakuatan ilmu nu sapiuhna. Teu kudu asa-asa si laing duaan deuleu sia. Anggap dewek teh musuh ilaing duaan, hasok maju sia. Bah Santet jeung Suradura geus coba dicarita duanana ting curewat maju saterusna marancuh dina tangtunganana dina jarak anu rada anggang. Ngaran Suradura ngarah Suradura bisa laluasa dina ngagunakeun senjata panahna. Bah Santet jeung Suradura pada sagad diri pikeun ngagunakeun ilmu andalanana. Harita Bah Santet sagad diri pikeun maju narajang. Bari ngagunakeun kakuatan ilmu teluh beraja. Sedengkeun Suradura langsung rek mentangkeun 5 panah sakaligus. Anu jadi sasarannya ta bagian anggota badan lawan. Tapi seperti halna anu karandapan ku Sugarba. Harita Bah Santet anu geus rek ngacuelat maju jadi kageteun. Sabab ngadadak anggota badana teu bisa digerakeun. Kitu deui Suradura anu rek mentangkeun 5 panah sakaligus jadi ngarasa aneh jeung kaget sabab sapasang leungeunna ngadadak teu bisa digerakeun. Kajadian saterusna harita Mbah Buyut Wiku Sarenggi ngebutkeun di dampal leungeun katuhuna. Ditujukeun ka dua urang lawana. Aya geteran kakuatan anu rosa nemrag kana badana Gondewa jeung 5 panah anu rek dipentangkeun ku Suradura jadi parotong. War huskeus. Aduh. Tayo. Bah Santet jeung Suradura tinggal nahan ka nyeri. Bari pada ngajarengkang oleh abgat tukang. Aduh saya sakit saya. Jengkang koleap kedebut. Bah Santet jeung Suradura pada rubuh maring lemah. Sakudur badana karasan nyeri. Geus teu mampu ngoneal hudang.
Karageten dewe sakabeh jalma anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian sabab ngan saukur ku sageprakan Mbah Santes jeung Suradura geus bisa dirubuhkeun. Nu rubuh cacana aya nu bisa ngoneal hudang. Mbah Buyut Piku Salenggi terus ngaret ka opat urang jago kapercayan Tuan Willem beritus nyarita. Wah, banawak. Ayolah giliran silaing opatan sia. Anu kudu maju babarengan ngahurup ka dewek leuleus sia. Tong asa-asa sa silaing. Langsung gunakeun senjata silaing masing-masing. Lah, ku opatan maju babarengan mah. Ngahurup dewek. Cebegug. Pikeun nyangkalak dewek. Anungan sorangan dewek teh. Manya teu mampu ngarubuhkeun mah. Asok baradu sia lincing harulang kitu sia. Daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejena geus coba dicarita langsung ting jorewat. Saterusna marancukeun tang tunggalana masing-masing. Dihareupeun Mbah Buyut Piku Salenggi malah opatanana langsung ngabagi diri ngatur posisi pikeun maju babarengan ngahurup ka Mbah Buyut Piku. Harita Daeng silaba mesat senjata balikna. Sin Ciniang mesat pedangna. Sumbada nyabut senjata baliungna sedengkeun Rojali mesat pedogna. Harita Daeng silaba si Badik Sakti mere isarah ka kureretan pikeun maju babarengan. Daeng silaba jeung anu sejena harita opatan geus rek coerat maju narajang jadi karageteun sabab ngadadak sapasang suku jeung sapasang leungeunna jadi teu bisa digerakkeun. Kajadian saterusna Mbah Buyut Piku Salenggi ngebutkeun di dampaleungeun katuhuna kalebah opat urang lawana. Geceran kakuatan anu rosa neumragana badan Daeng silaba anu sejena. Ngajadikeun opatanana ting sarengkang oleab ka tukang. War wuskus. Harita Daeng silaba jeung anu sejena pada tinggal ro meh bareng bari ngacerengkang oleab ka tukang. Pada rubuh ngabebengkang maring lemah. Jengkang koleab kedebut, koleab kedebut, koleab kedebut. Daeng silaba jeung anu sejena harita sarua pada ngarasakeun kanyeri dina sakujur badana caya anu mampu ngoleal hudang. Tuan Willem jeung Nyi Kintamani meh teu percaya kana kajadian anu mangsung dina waktu harita. Tuan Willem ngararet ka Nyi Kintamani bari nyarita. Oh, Nyai. Sungguh sejak percaya, Nyai. Benar-benar luar biasa itu Mbah Buyut, Apa yang saksikan seakan-akan mustahil. Oh, Iksan dipercaya, Nyai. Dan merasa yakin Mbah Buyut Piku Salenggi punya kekuatan ilmu tingkat dewa, Nyai. Iya betul Tuan. Mbah Buyut Piku sudah membuktikan kehebatan kekuatan ilmu tingkat dewanya. Orang yang kita cari sudah kita dapatkan, Tuan. Melihat kehebatan ilmunya Mbah Buyut Piku Salenggi, saya punya keyakinan, Tuan. Dia orang akan mampu membinasakan musuh utama kita, yaitu Sirawing dan Sirang Bule, Tuan. Well, Kelecis. Aik punya pemikiran yang sama dengan Nyai, Dan ketika nanti Mbah Buyut Piku Salenggi memimpin barisan Willem Kintamani di Jaya, dan kemudian menggempur musuh pihak kita orang. Dan bisa pastikan pihak kita orang yang akan memenangkan pertarungan, Nyai. Si Nyoh John Wen ngerasa penasaran siga nama harita datang nyamperkeun ka Tuan Willem bertus nyarita. Willem. Perkenalkan untuk menguji kehebatan ilmu Mbah Buyut Piku Salenggi.
Terus lang, ini keadaan bikin ik penasaran Om. Tuan Willem langsung ngajawab. Oke. Ik izinkan Yai untuk ikut menguji John Wayne. Please. Geus kitu mah si Nyoh John Wayne Ngajakan 4 orang murid asuhanana pikeun maju babarengan nguji kamampuanana. Si Nyoh John Wayne jeung 4 orang murid asuhanana harita datang terus ngajaranteng nangtung ngajajar hareupeun Mbah Buyut Piku Sarenggi. Harita si Nyoh John Wayne nitah ka salah seorang murid asuhanana pikeun ngajelaskeun pamaksudanana. Pamaksudanana ka Mbah Buyut Piku Sarenggi da puguh urang pribumi tur bisa ngomong Sunda. Hari terus nyarita ditujukeun ka Mbah Buyut Piku Sarenggi. Mbah Buyut. Teu kudu ngarasa kaget. Si Nyoh John Wayne jeung kuring opatan salaku muridna boga karep hayang nguji kahebatan ilmu Mbah Buyut. Tapi lain ku cara tarung ngagunakeun ilmu silat, tapi ngagunakeun senjata pistol. Anu pelona diarahkeun ka Mbah Buyut. Wok barawok. Lewek. Ngarti cara nu bakal dilakukeun ku ilaing limaan euy. Ayo gunakeun senjata pistol ilaing masing-masing euy. Tembakeun ka bagian anggota dewek. Memang bener ilaing limaan ge boga hak nguji pangasi dewek euy. Si Nyoh John Wayne jeung 4 urang murid asuhanana meh dina waktu anu bareng pada nyarabut pistol tina holsterna. Tapi ingkas di tempatna masing-masing harita sagad diri pikeun nemakeun pistolna. Kajadian saterusna 5 anana nembakeun pistolna. Tor, tesing. 5 pelor anu kaluar tina 5 lu pistol ting tersing ngarah kana anggota badana Mbah Buyut Piku Sarenggi. Sedengkeun Mbah Buyut Sarenggi harita teh teu ingkah di tempatna. Jarak sajengkal deui 5 pelor kena kana sasaran. Harita Mbah Buyut Piku Sarenggi ngagebegeun badana 5 pelor pistol plak pluk lagragan kana taneuh. Shoot tesing gebeg pluk plak 5 pelor lagragan kana taneuh. Si Nyoh John Wayne jeung 4 urang murid asuhanana pada malhok bengong mata simeuteun. Ngarasa kaget jeung aneh ningali kana eta kajadian. Mbah Buyut Piku Sarenggi ngebutkeun di dampaleungeun katuhuna ditujukeun kalebah 5 urang lawana. Geteran kakuatan anu rosa nemrag kana badan si Nyoh John Wayne jeung anu sejena. Meh dina waktu anu bareng 5 anana ngacerengkang holeab ka tukang pada rubuh maring lemah. War husus cengkang koleab kedebut. Si Nyoh John Wayne 4 urang asuhanana oge ngarasakeun kanyeri dina sakujur badana. Ngajadikeun teu mampu pikeun waniah hudang. Ningali kana eta kajadian harita nyekin tamani gancang muru ka tempatna Wantini sangeusna deukeut terus harita atau nyarita. Wantini caritakeun ka Mbah Buyut. Anu geus dirubuhkeun teh lain musuh kitu. Gancang palulihkeun deui kakuatanana. Leungitkeun ka nyarina. Sabab sakabeh nu dirubuhkeun can aya nu bisa ngoreal hudang. Wantini anu nyarita mah tangtu bakal digugu meureunan sok. Sok nyakeun ku abdi rek dicaritakeun ka si Mbah. Wantini gancang harita muru ka tempat Mbah Buyut Piku Sarenggi sangeusna deukeut terus nyarita. Mbah, si Nyoh John Wayne bebede abdi Mbah jeung anu sejena anu pada rubuh geura pulihkeun deui ka ayanana Mbah. Kabehana meneuting salengir kitu nahan ka nyeri.
can anu bisa ngoleang hudang Mbah sok Mbah. Ya moal aya nu bisa hudang ari lain ku dewe kemah nyai sakujur badana nyaleri rek kumaha bisa ngoleang hudang Nu masak cep abdi leungitkeun ka nyarina Abah pulihkeun kakuatan anak da puguh eta anu rarebut teh lain musuh atuh Mbah sok gancang cenah harudang di Mbah. Kangaranan anu nyarita teh Incu kakasihna harita Mbah Buyut Piku Sarenggi ngagugu kana caicana Wantini dampalengeun kenca Mbah Buyut Piku Sarenggi anu harita dikebutkeun ditujukeun kanu keur rarubuh hush aya getaran kakuatan aneh anu ngarambah kana sakujur badan anu rarubuh. Medina waktu anu bareng hari cekabihanana cing karonial harudang dicontohan ku Sugarba jeung Marungkir anu dareku terus nyembah ka Mbah Buyut Piku Sarenggi harita ditarurutan ku anu sejena pada dareku bari nyembah Sugarba bari deku jeung nyembah harita terus cerita Loh alah Mbah Buyut gerbang aku secara jujur Mbah pangarsa Mbah Buyut Piku Sarenggi lain tandingan kuring Mbah. Kemampuan Mbah gesepi karena tahapan ilmu-ilmu tingkat dewa. Hampura geus kumaha nguji pangarti ka Mbah. Hampura Mbah. Hampura Mbah Buyut. Marungkir si Ratu Sihir ge milu nyambungan kana caitaan Sugarba ditujukeun ka Mbah Buyut Piku Sarenggi. Kula ge sarua minta dihampura Buyut. Sabab geus lancang kumawani nguji pangarti ka pangarsa Mbah Buyut. Kakuatan ilmu kula taya hartina pikeun Mbah Buyut mah. Sangsuna oge kesakuduna pangarti Mbah Buyut anu kudu mimpin barisan Wilem Kintamani Dijaya. Sakali deui kula minta dihampura pangarsa Nu sejenna ge jadi nalulutan pada minta dihampura ka Mbah Buyut Piku Sarenggi sarta pada miharep anu kudu mimpin barisan Wilem Kintamani Dijaya teh nyata Mbah Buyut Piku Sarenggi. Lumangsungna kajadian di paguron Lintang Jagat tina waktu harita pikeun tuan Wilem jeung Nyai Kintamani mah ngarasuka jeung Bagja sabab anu bakal mimpin barisan Wilem Kintamani Dijaya teh geus panggih ngajadikeun tuan Wilem jeung Nyai Kintamani boga kayakinan dina mangsa ngagempur musuh ka kampung kahuripan teh geus bisa dipastikeun pihakna anu bakal aya dina kaunggulan. Caturkeun di tempat sejen Jaka Sinangling anu nuturkeun ngukuntit Ki Badigul jeung Nyai Karumbi dina jarak anu rada anggang. Harita akhirna tepi ka tempat nu dituju. Jaka Sinangling henteu waka nemongkeun diri. Harita cicing heula dina balik tatangkalan bari musirkeun perhatianana jeung musirkeun kasegetan pangdengena sabab bisa ngadengekeun anu jelas kana obrolan Ki Badigul jeung Nyai Karumbi anu harita datang nyamperkeun ka lebah Jarakamba jeung Liman Barus anak buahna Sugarba anu kabeneran keur araya di luar di Dariuk dina bangku awi.
Barang geus deukeut ka tempatna Jarakamba jeung Liman Barus harita kibadi gultus nyarita. Dewek jeung pamajikan ngahaja datang ka dieu. Hayang panggih. Aya badami keuneun penting jeung Sugarba dunungan Silaing. Kamba Barus. Kumaha aya di imah dunungan Silaing teh? Jarakamba anu bisa ngajawab. Muga nyeta dan Sugarba teh keureugeus sababaraha poe keur indit kaluar lagi dugul. Duga teuing iraha mulangna nganyarita ka kami mah. Bakal rada lila cenah ki. Liman Barus milu mairan caritaan ditujukeun ka kibadi gua. Nah rek aya ngabalikeun masalah panjang naon gitu ilungul. Silaing duaan mah teu kudu make jeung hayang nyaho sagarupa seteh. Masalah penting naon anu ku dewek rek dibadamikeun jeung dunungan Silaing? Dewek bener-bener hanjelu ieu mah euy. Kama Barus. Rek didagoan. Ari eueuh kapasian irah balik mah. Keudana haon. Kudu ngalarentuk lungguan. Kumaha teu kasampakeun dengan Sugarba? Oke Rumi. Ya ulang kalemur we atuh ayeuna mah Kang Digul. Engke mun Sugarba geus balik sina dibejakeun ku si Kama jeung si Barus. Urang geus datang ka dieu. Mun geus dibejaan mah piraku Sugarba mun nepikeun ka teu datang ka pademukan urang teh Kang Digul. Oh bener euy. Bener. Bener. Jadi kieu ye ka Ilaing duaan di mana Sugarba dunungan Silaing geus datang. Jelaskeun euy aya dewek jeung pamajikan ngahajang ngadatangan ka dieu lantaran hayang panggih jeung aya badamikeun masalah anu penting gitu nya. Omat sia kudu ditepikeun ku Silaing duaan. Ka anu jadi dunungan Silaing. Kumaha kahasti Kamba Barus? Jarakamba leuwih teulah ngajawab. Beres kitu gua. Kukuring cangtu bakal ditepikeun ka Den Sugarba. Da pogoh kuring ge geus apa akibat digol jeung Nyai Rumbi teh dulurna dunungan bener Barus. Bener gitu jadi bener gede gua ya mending keneh mulang ka lemur we ayeuna mah gitu. Entong lebih ka didangwan gitu. Sabab mun lingkungan ge nu kancing iraha datangna cantang tuh itu geus kitu mah kibadi gul jeung Nyai Karumbi dibarengan ku hate anu kuciwa jeung hanyelu terus arindit ninggalkeun eta patempatan rek terus mulang ka pilemuran. Sanggeusna kibadu gul jeung Nyai Karumbi arindit. Harita Jaka Sinangling kaluar tina balik tatangkalan. Saterusna datang nyamperkeun ka tempatna Jarakamba jeung Liman Barus. Ningali kadatangan Jaka Sinangling puguh we duanana jadi karageteun. Duanana teu miharep mun tepikeun riributan jeung Jaka Sinangling. Sabab marehna memang lain tandinganana Jaka Sinangling. Malah Sugarba ge bisa dirubuhkeun ku Jaka Sinangling. Sangeusna deukeut harita Jaka Sinangling ngabagikeun paneutepna ka Jarakamba jeung Liman Barus baitus nyarita. Anu kaduaan teu kudu kaget panggil jeung kuring nya. Datang ka dieu lain rek nyieun kaributan jeung anu kaduaan. Malah kuring geus nyaho Sugarba keur init eueuh di dieu. Aya alusna. Sabab keur kuring teu penting panggil jeung Sugarba. Jarakamba kerung bae neuteup ka Jaka Sinangling terus nyarita. Nah make nyarita kawaski itu Jaka Sinangling. Jadi boga karep pamasudan naon atuh pangdatang ka dieu teh Liman Barus milu nyambungan kana caritana Jarakamba. Nya bener. Mun teu penting panggil jeung Den Garba aya karep pamasudan naon kitu Jaka Sinangling teh. Kukuring bakal dijelaskeun nya. Kadatangan kuring dina waktu ayeuna rek mawa non alina.
sangkan bebas tina cengkramanana Sugarba anu geus nyiksa batina non alina. Anu matak ayeuna kuring rek langsung asup ka jero imah we. Jarakamba gancang dari tadi. Kek. Tenang heula Jaka Sinangling, tenang heula. Ayeuna ku kuring bakal dijelaskeun ngeunaan kayaan non alina. Jadi kieu ieu Jaka Sinangling. Dina sababaraha poe ka tukang waktu keur den Sugarba ini harita teu kanyahoan ringkangna non alina teh indit nya indit kabur dukatin ka mana kaburna teh malah geus dipaluruh di ceceangan cepikeun ka ayeuna ge teu kapanggih non alina teh. Jadi non alina mah geus eueuh di dieu bener teu barus bener kitu nya Nginangling. Bener, swear. Ayeuna nu aya di jero imah teh walonya kampung bangsa pribumi ngaranna teh Milawati dulurna Den Sugarma. Rek milu tintirah di dieu saila sabulan cenah kitu. Malah kayanana cacat pego bisa ngomong. Datangna ka dieu teh 2 poe teh sanggeusna non alina ini kabul gitu. Jaka Sinangling kerung bari ngahulang ngarasa kurang percaya siga namah kana caitaan Jarakamba jeung Liman Barus. Harita bari ngabagikeun panasupna ka Jarakamba jeung Liman Barus. Jaka Sinangling terus nyalita. Anu kaduaan kadeu ulah coba-coba ngabohong. Kuring teu percaya kana eta caritan anu kaduaan. Anu mata kuring ayeuna bakal dibuktikan. Jarakamba nu nyaita deui. Nya ari teu percaya mah hayu we urang buktikeun Jaka Sinangling. Dibarengan ku Jarakamba jeung Liman Barus, harita Jaka Sinangling asup ka jero imah. Barang geus aya di jero imah harita